Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Patepang deui dinten ieu dinten Jumaah kaping 3 April 2026. Insyaallah Jumaah anu pinuh ku barokah. Dina dinten ieu nyata masih dina surat Al-Anbiya ayat ka-104. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma kudu ingat anjeun dina poean. Dina poe ieu teh poe kiamah hartosna. Natwi kami nilepan, kami ngagulungkeun atawa kami melipat-lipat naon as-samaa kana langit. Jadi langit teh ditilepan ke ku Allah teh nak poe kiamah teh. Ditilepan seperti kertas atau seperti kain. Da Allah mah maha mudah melakukan apapun, sangat mudah mengadakan, sangat mudah mengtidakadakan. Saterasna kata sijilin seperti ngalipetkeun naon sijil teh nu sok ditulis nyata kertas. Lil kutubi dina pirang-pirang buku. Jadi jika buku ditelepan langit teh ku Allah diteuayakeun. Terus teu aya nembe dihisab sadayana jalmi. Satrasna kama badana seperti naon rupa badana mimitian kami nyiptakeun awala kholqi kana pertama kali ciptaan. Jadi Allah mah asalna teu aya diciptakeun janten aya, diciptakeun deui janten teu aya, diciptakeun deui di yaumil akhirat jadi aya. Nu iduhu berulang-ulang kana kajadian eta. Allah mah maha mudah. Engke teh diteuayakeun dunya, diteuayakeun makhluk, diayakeun deui di yaumil akhirat kanggo perhitungan hisab nu di dunya. Wa'dan ari ieu janji Allah alaina saur Allah atas kami bakal di janji eta bakal ditedunan, pasti bakal aya. Inna kunna sanyana bukti kami saur Allah fa'ilina maha ngersakeun kana padamelanana Allah. Kana gawe Allah pasti eta terjadi, janji Allah moal ingkar saterasna. Walaqad jeung sanyana nyata katabna geus nuliskeun kami saur Allah fi zaburi dina kitab Zabur. Mimba di tina saatosna zikri nyaeta zikri teh peringatan nu aya dina Lauhul Mahfud. Jadi saatosna dina Lauhul Mahfud diserat dina Zabur diserat. Naon nu diserat teh? Anna ardo sanyana ari ardo bumi, tapi sanes bumi ieu sanes alam dunya da ieu mah tos teu aya tos ditilepan langitna ge. Nyaeta ardol jannah nyaeta ieu mah bumi, hamparan bumi sawargana Allah. Yarisuha diwariskeun eta sawargana Allah ardal jannah ibadia ka hamba-hamba kami saur Allah as-solihuna anu saroleh anu sok migawe amal soleh diwariskeun sorgana Allah ka anjeunna. Inna fi hadza sanyana ari fi hada dina ieu Al-Qur'an la balagha nyaeta geus didugikeun Quran peringatanana penjelasanana li qaumi abidina pikeun jama-jama ahli ibadah. Jadi tos didugikeun dina Al-Qur'an mah sagana ge aya kanggo jami-jami anu ahli ibadah. Ari teu anu teu hayang maos mah teu hayang maca moal dugi eta peringatan atau penjelasan ti Allah teh. Saterasna wama arsalnaka wama jeung teu pati-pati kami arsalna ka ngutus kami ka anjeun Muhammad saur Allah illa kajaba Kangjeng Nabi Muhammad teh rahmatan eta teh rahmat lil alamina pikeun sadaya alam. Jadi Kangjeng Nabi Muhammad teh rahmat ti Allah didugikeun ku Kangjeng Rasul ka sagala alam. Sanes alam dunia wungkul, aya alam akhirat, aya alam malakut, alam jabarut, aya jeung sajabana alam-alam anu urang nu teu terang. Alam sasatoan, alam jin, alam dunia jeung alam akhirat. Eta teh rahmatna teh didugikeun ku Allah
ngalangkungan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di dia diseratkeun wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Teu sapati-pati kami ngutus ka anjeun Muhammad illa rahmatan kajaba hiji rahmat ti Allah lil alamina pikeun sadaya alam. Jadi alam sadayana ge rahmati Allah ngalangkungan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum. Mugi aya manfaat dina dinten ieu dinten Jumaah. Insyaallah patepang di enjing dinten Sabtu kalayan dina kesehatan urang sadayana kalayan mudah-mudahan aya umur anu panjang bari sehat tiasa patepang deui. Jazakallahu khairan katsira. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.